Jadi nu diilaskeun ku qul walau ahad, nu dibersihkeun hatena pembaca 7 hiji bersih, teu nekadkeun ayana baturna saha Allah. 2 bersih, teu nekadkeun Allah aya rangkepan mana. Bersih 3 teu aya patekadan yen lian ti Allah aya nu bogaan sifat seperti sifatna Allah. Ada Allahu Somad ya. Bersih, teu aya lian ti Allah anu bisa nyiptakeun aya nu Allah wujud. Eta teh sing al-ikhlas, sing jadi ngabersihkeun hate pembaca. Bersih nu maca teu boga sasembahan pembaktian kajaba ka Allah. Bersih anu maca teu boga padoman hirup dina agama kajaba agama Allah Islam. Bersih teu boga pamaksudan kajaba karana Allah. Disebut teh surat naon? Al-Ikhlas, ngabersihkeun para hate mukminin tina jiwa pamusyrikan. Ayeuna tina nu tungtung tepa, tina nu tungtung tepa basa. Sabaraha tadi nu dihilaskeun teh 7. Katujuh bersih teu boga pamaksudan kajaba karana Allah. Nyaya karena segala perkara si ikhlas we euy. Kapalang karena Allah. Ayeuna mah urang mah ngala duit can puguh hasil, ngala komara can puguh beunang, ngalah penghasilan can puguh aya, si ikhlas we karana Allah. Nyokot tina surat Al-Ikhlas nomor saraha 7. Dina arti Al-Ikhlas nomor ka-7 teu boga pamaksudan angin karena Allah. Basana teh sing ikhlas mah karena Allah we urang malah eta teh lamun cap kana hate nyanya karena Allah we ieu mah lesot segala perkara teh teu bersih hati teh. Matak menyebut karena Allah teh sing temus bukan naonana hati. Resikona ikhlas atau napi tabrakan ikhlas heula. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mulisina lahu dinu walau kariha musyrikun. Terus teu aya di pangeran angin Allah lana budu illa iyyahu teu gaduh nu disembah bakti angin Allah muhlisina datang deui kecap naon ikhlas pisan lahudinu di tangan Allah sakabeh agama agri agama walau karya musyrikun najan kafir pada keuleun. Jadi atuh lalakon eta make aya walau karihal
musyrikun sanajan kafir sanajan musyrik ngewaeun tetela yen ciri nanu ikhlas mah moal kena ku kateureuh moal kena ku kanewa kawajian semengaji weduk banyu aya dikadek teh teurak tapi aya dijunjungkeun caina lingkup deui uduh pisan dicabok eta cai ngalewo ditonyok ngalewo ngan lamun peureup dijungjungkeun cai rata deui tah eta ikhlas eta dikitu kieu ku jelema teh apek bae ngan lamun geus eueuh anu ngitu ke cager teu keuleuh teu ngawaeun sarua jeung tadi tah eta ciri naon tah ikhlas beda jeung weduk Arya Bratasena weduk Brajamukti wah eta mah takol burinya teu kanyak resiko kadua ikhlas alis niataka painana kida basir sing bersih niat anjeun anu melong teh awas pisan jampe seusut jampe embul jampe hoream jampe sangu jampe keheul jampe aral jampe sungkan ikhlas sieun ku ikhlas eleh aral ku ikhlas eleh keheul ku ikhlas eleh ngewa ku ikhlas menaon eleh tah ceuk pangeran mun maneh hayang meunang pitulung kami ikhlas fa ina aunallahi bihasabi niyatika pitulung pangeran ngitung-ngitung kumaha ikhlasan anjeun nongna ulangan ukur ikhlas karena Allah migawena bungkul tapi teang ikhlaskeun dina wabila sia ujub aya keneh boga rasa yen eta pagawean buatan aing lin pitulung Allah kemampuan aing kabisa aing kapinteran aing lain ku pitulung Allah taala gugur ikhlasna gugur kul huwallahu ahad nomor 5 nah nomor 5 teh teu aya bogan tapak gawe angin Allah taala ikhlas dina mimiti rek ini cek ayeuna mah latar belakang atau motivasi naon latar belakang lama mah ini tah ada apa latar belakangna ya latar belakangna uang balikan deui ganti latar belakangna pangkat ganti latar belakangna komara ganti latar belakangna iya kana budua iya kana stain hungkul saja ibadah kalau jadi ikhlas kalau mempunyai latar belakang di luar lillahi ta'ala outright munur deui lain munur gawe munur ati munur gawe mah geus manya bisa muterkeun waktu nu geus kaliwat saertos itu palingnya munur naon
hati karena ikhlaskeun. Bagaimana kalau ikhlas kodo? Memang ngaos kami tauda abdi memang terus terang wajengan ngaji teh jeung pasantren hayang gede komara segitu terus terang. Hayang loba santri, hayang senang. Tapi eta teh lain-lain hate gede, hate leutik. Nempel dina hate. Sabada ngaji kami pehuda diguras, digores ku ajengan, diculak, dicolek, dikikir, disikat, dioli, beraya teh mau diri teh salah. Apa bisa eta kalakuan geus dikodoan ikhlasna ayeuna? Jawab biasa. Dina hadis musalsal Minhajul Abidin. Waktu Kangjeng Nabi Rasulullah sarengan jeung Muad bin Jabal tanggal bulan 14 kuda Kangjeng Nabi direnengkeun jeung kuda Muad bin Jabal. Panangan Kangjeng Nabi muntang kana tak-tak na Muad bin Jabal pada disebut hadis muad'an. Musalsal. Direk-dek Kangjeng Nabi nerangkeun ikhlas. Kemudian sabada nerangkeun ikhlas sesepan yen bakal gugur ikhlas ku ngarasa pinter sorangan, yen bakal gugur anu disebut al-ikhlas lamun boga padoman dianti padoman Allah, lamun gugur al-ikhlas lamun boga tujuan lain hayang karena Allah. Nepi ka Ma'ad bin Jabal swak lamun kieu mah jalan ka sawarga teh atuh Gusti. Beak amal abdi tes teh ketik acan. Soreng Kangjeng Nabi rek ngusulkeun 2 kecap. Syukur Mu'ad bin Jabal boga pikiran nepi ka badinya. Pangnanyana calonkeun gubernur Yaman. Berita malah jadi gubernur Yaman sabada jadi konsulat dina penarikan zakat di dalam Khalifah Abu Bakar. Ngan eta renungan teh ulama tak jadi putus asa. Sabab 1 ikhlas bisa dikodoan. Iraha Gusti asa memeh mau teh dikodoan purai. Lega deui anu tadi putus asa teh deui. Lega deui Muad bin Jabal. Kedua, nah kusabab kitu urang ka sawarga teh ulang ngandelkeun amal. Tapi wungkul roja ti saha? Oh, nanam naon horeng. Nanam roja ka Allah. Ngaleungitkeun ijabul mar'i binafsi. Kuring tadi ngomong ikhlas teh ubar sieun, ikhlas teh ubar keung. Ku ikhlas kasieun ka keung leungit, lain leungit sieunna lain leungit keungna. Keungna aya sieunna aya, ngan teu mempengaruhi kana pagawean ikhlas. Sabari pagawean ikhlas mah make sieun make keung hiji ikhlas pan bersih patekadan anu boga cipta iwati saha Allah. Kapan ngumpul karena Allah paena ga tidak di jalan ikhlas ieu. Nu ikhlas leungit keheul, leungit ngewa, menekal sagede angel. Kang ewang agugudug sagede gunung hanyelu kuat luar biasa. Tapi da ceuk ikhlas kudu dipigakeun ka keheul mah tuna. Keune ka ai ka keheul mah tangtu naon kene. Ngan teu aya pangaruhna kana amal da ikhlas amal mah karena Allah. Nu ikhlas mah ngaganti amal.
Muah, da ieu tadi di jalan Allah ieu jangan karena saha, karena Allah. Karena kalau saderek jadi kesimpulan karena Allah al-ikhlas hayu urang piboga ku sarerea dina saban kalakuan malar katarima muhlisina lahuddin malar ku Allah Ta'ala menang panang tayungan da katulah jelema ngadupak nu ikhlas mah jelema nu keur ikhlas pada ngadupak katulah sabab nu ikhlas sajati tangtu opat rupa kaikhlaskeun hiji initna sejabakti kalau dua jalanan nu ditempuh jalan Allah katilu tujuan anak karena Allah kaopat nekadkeun parenna kusaha ku Allah itu manusia pilah manusia keur kitu waliullah sanajan samenit dong sanajan bentukna macu sanajan bentukna dagang sanajan bentukna nulis opat faktor ikhlas hiji seja ibadah ka Allah dua nu dipigawena parentah Allah lain larangan Allah katilu dipigawe hayang karena Allah dipikarido ku Gusti kaopat parenna kusaha ku Allah eta ikhlas anu sajati balikan deui ikhlas nu sajati sabaraha perkara hiji memehna dipigawe seja ibadah ka Gusti dua pagaweanana diparentahkeun ku Gusti lain larangan Allah seperti kasapan parentah ngawulu can kadeuleu parentahna ulah ini katilu dipigawe karena Allah ayo mah karena Allah we sayang ridona Allah karena Allah semata-mata kaopat parengna teu diakukeun ku sorangan tapi buatan saha Allah nu kahiji ngaranna manusia ikhlas minallah ini seja ibadah ka Gusti tairek ngaji kitu nu kadua karena perintah Allah alallah minallah alallah nu katilu karena hayang ridona Allah disebutna ilallah lain Allah tapi naon ilallah atau lillah sama ilallah lillahi ta'ala sama nomor kaopat parana kusaha naon ngaranna wabillah minallah alallah ilallah wabillah ieu manusia ikhlas orisinil manusia pilah bentukna satugasna dong sasirotna sasirotna entah spesialis pikir jalan kasawarga mah spesialisnya mah hiji perintah Allah eta bentukna mah naon we meureun jang kepala keluarga mana apakah jang ajengan mah naon ngawuru jang nu ngawulaan masyarakat sing diajar bener ikhlas sabaraha rukun ikhlas teh opat hiji memeh migawe seja ibadah ka kadepo jang lain pengetahuan aya mah jang pengetahuan jang pengalaman ulah pakeun dua nu dipigawena bener-bener parentah
tilu tujuanana karena Allah, karena hayang dipikaridho ku Allah. Kaopat parengna ku Allah. Nu kahiji minallah, seja ibadah ka Allah. Nu kadua alallah. Nu katilu ilallah. Nu kaopat wabillah. Kitu gawena tajama kasawa kauma karuma ka pasar kawarung ngaguruan tapi hatenan teu lesot. Ganti sirot beak sirot eta paida parog tapan sok milikan deui sirot sejen. Rak tiga. Wa ila rabbika farghab. Manusa nu kitu ngaranna manusa pilah. Dawan Allah waladina jahadu pina saja manu payah metakeun dirina dina pilah payah jahadu pina payah joang hati pribadi supaya kena dina rel perintah Allah nyada atuh menikmat teu jahadahan mah repot jang kasawa teh hayang pare wae tedekeun melak minallah ngawuruk eta hese ngawurukkeun aya kasawa daya bukurna naon pare pantes mujahadana kudu nyaan ge buburu daya bukurna buruh dagang aya bukurna duit ieu ngawuruk angan we kudu mujahadah hayang nepi kana pina pilah minallah alallah ilallah wabillah nepi ka pilah dawan Allah dijanjikeun ku kami rek dibere dua rupa hiji lana dia nangum subulana manyalahan moal langkah kasalahan moal langkah kerok moal langkah nyakal moal beak sirat eta lo sirat eta beak eta lo sirat eta ngadak-ngadak siga alus tapi embung lantaran teu geulak si oreng teh teu bersih naonana siratna ngadak-ngadak aya kerteg sami kadang-kadang aya kerteg leos init masya Allah aya geus datang lana dia naum subulanang ngarep ya ka ditu ka dieu jadi acara mun mobil teh mah geus dibensinan supir geus ngajagrag atuh mobilna geus dibersihan sagala nu bersangkutan karijung dideuleu goreng euy alalohna malin pengen teu purun teu pati beres alalohna jalan alana teu beres sakapeung direret lah wah ilalona wah karena alona euy ajat-jat bensin asupkeun ka garasi HS sabalikna geus neang katoong wah ini kepentingan umum bingkekeun bahaya korejat kojengkang ayo ini sana ayo ini sabab geus datang lana dia nahum subulana jadi lampau urang salawasna dikomando langsung ku Allah. Urusan dagang, urusan tani, urusan ngawuruk, urusan yen pasantren, urusan buburu sami. Resiko nu kadua innallaha ma'al muhsinin. Yen pitulung Allah taala teh bakal ngareneng pisan jeung jalma nu minallah alallah ilallah wabillah teh. Atos ngareuna galo ulah sosorodotan teuing geura arek ngalampah teh diajar ngadaweung reg entepkeun minallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
entepkeun alallah idina siratal mustaqim, entepkeun ilallah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, entepkeun wabilah parana kusakwal bring aduh pilpen nu dicoona mah garpu doran nu dicoona mah kitab nu dicoona mah tapi hatena pabelit jeung jalan Allah. Sejak ibadah di jalan Allah karena perintah Allah menuju ridona Allah sarta inget pitulung paranna nu saha nu Allah jongjon ngeman timbalan pangeran. Deh nulis eta manusia eta tanu kalau bakal nadana usugulana teh. Manusia eta tanu kalau bakal ditantayungan teh. Lain kudu bentuk gawe ngahiji sararea ada asyirat mah beda-beda. Kantos. Tapi sacabakna sing bener jarum atina ka saha? Ka Allah Ta'ala. Teu percaya ajaran. Ajaran cicing dina wabilah. Cicing dina pilah. Sok ajaran. Ajaran teu percaya. Lamun bae geuning ka ulah hadiana nyalahan wae geuning dalam can bener naonana lan hadiah hidupina can bener pilahna kontrol balikan deui ieu masalahna individualitas masalah pribadi masing-masing boh awewe mayunan caroge saalas caroge kepala keluarga mainan keluarga saalas guru mayunan murid saalas sawadipa sasiro buru mayunan majikan patani mayunan sama padagang mayunan dagangan nu penting nama hate jarum hatena lempeng kalor cekap peladirin jika dekeun duit teh urang sangakeun kalau langsung bari dicekel. Teh oge langsung kana siar agama. Nomor 2 nyunkeun ditampi ku dangkal Gusti ku panampian anu kontan. Kontan panampian di dunia, kontan panampian di akhirat. Tilu nyunkeun balas. Sanes hoyong iwad nyangakeun ka Gusti nyunkeun barokah anu masihanana hampura dosana taekeun derajatna ieu lir ibarat katalian ku kawat wajak ku kawat sing nepi ka ngantet hatena kabawa ngajadi siar agama Allah kulawargana sing saroleh sadayana anak incuna sing nararanyung karuat iman Islamna usahana sing nanyung hutang-hutangna muga-muga ku Allah Ta'ala yang diberesan dibebarikeun rumah tangga nu kerajet mudah-mudahan sing repeh rapi sareng sing teu kaberes wae ala hadiniyati al-fatihah butuh ka Al-Fatihah. Bana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim tuqarribana ilaika zulfa faqtarana putra bitina kana minal muqarrabin Rabbana atmim lana nurana binuril imani wal yaqin Rabbana innana ta'asalna ilaika bitilawati kalamikal karim antak diawai jana wai jaladina jauh nabil iman wa antu yasirona umurona yasir aku asir faina tasara asiri ilaika yasir Allahumma ajil islam wal muslimin dalil kafir wal musyrikin dana daka adadin nas'aluka waliya yukimul adla kanastaqim laudakal qawim wala nuti mulain Ijulilil munkarat tukimuli salawat yamuru bisaya tuhibun lisabihin Ijukula haram ya karukula tigom ya dilubaina anama yunini muharifin Allahumma inna katala musyrana walanyatana bakbama diratana
wa talamu anna wal janabati naswalana talamu ma bi an kusana pa bilana dunubana fa idza qara'tal qur'ana